Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sim abdi bade saalit ngabeberkeun perkawis budaya lokal di alun-alun Cianjur. Alun-alun anu legana kurang leuwih 3 hektar ieu diresmikeun langsung ku Presiden Jokowi sareng Ridwan Kamil salaku Gubernur Jawa Barat dina poe Jumaah tanggal 8 Februari tahun 2018 kamari. Dina palebah gerbang utama katinggali aya gambar hayam jago. Hayam jago ieu dumasar kana slogan Cianjur nyaeta Cianjur Jago anu ngandung harti unggul. Unggul tina agama, oge teu tinggaleun unggul tina senina. Alun-alun ieu ngapresentasikeun budaya sarta arah pembangunan Cianjur tina ngungkapkeun 3 pilar budaya Cianjur. 3 pilar budaya eta nyaeta ngaos, mamaos, sareng maenpo. Ngaos nyaeta tradisi ngaji anu ngawarnaan suasana jeung nuansa Cianjur anu agamis. Ku kituna di alun-alun ieu ngadeg tugu Al-Qur'an anu nyanghareup ka Masjid Agung. Lampu anu ngajajar di sisi kenca sareng katuhu nuliskeun lafad Asmaul Husna anu sadayana aya 88. Mamaos nyaeta seni budaya anu ngagambarkeun kahalusan budi jeung rasa. Seni mamaos tembang Cianjuran lahir tina hasil cipta, rasa, jeung karsa Bupati Cianjur Dalem Pancaniti. Ku kituna di alun-alun ieu aya panggung kacapi suling pikeun nampilkeun pertunjukan kesenian Sunda anu ngalambangkeun unsur mamaos. Di sakuriling hareupeun panggung eta ngajajar tempat diuk anu berbentuk kacapi pikeun para penonton anu nyaksenan pertunjukan kasenian di panggung eta. Di alun-alun ieu oge aya tempat pikeun latihan jeung pertunjukan kasenian maenpo. Maenpo nyaeta seni bela diri pencak silat asli Cianjur anu ngagambarkeun keterampilan jeung katangguhan. Pencipta maenpo ieu nyaeta Raden Jajaperbata. Salian ti pencak silat, oge sok dipintonkeun sababaraha kasenian Sunda sapertos pertunjukan gendang sareng nu sanesna. Di palebah sisi kenca alun-alun Cianjur aya sababaraha bangunan anu disebut leuit. Leuit nyaeta tempat atawa gudang pikeun simpenan pangan sapertos nyimpen pare atawa gabah anu tos dipoe. Bentuk leuit sarua jeung imah panggung leutik anu bahanna tina awi atanapi kayu, kumplit jeung suhunan atawa atap anu didamelna tina injuk atawa daun kirai. Tapi aya oge anu ngagunakeun asbes sareng kenteng. Dina unggal kaki penyangga leuit dipasangkeun ku batu pikeun ngaganjel. Fungsina supaya cai tina taneuh henteu langsung rembes kana kayu atawa awi tempat leuit eta ngadeg. Fungsi tina leuit ieu nyaeta tempat simpenan gabah anu ngagaduhan kemampuan tahan cuaca, tahan hama penyakit, jeung ngagaduhan sistem tata udara anu sae. Sehingga gabah anu meunang moe eta tiasa disimpen dina jangka waktu anu lami. Leuit ieu
mangrupikeun cadangan stok gabah masyarakat Sunda anu biasa digunakeun pikeun kaperluan anu gede, saperti nulungan tatangga nu kasusahan, ayana bencana alam, halodo panjang, jeung hajatan desa. Jadi, fungsina leuwih ka masalah sosial jeung antisipasi pikeun kapayuna. Ikon tambahan di alun-alun Cianjur ieu nyaeta Menara Pandang. Warga anu ulin ka alun-alun Cianjur ieu bisa ningali pemandangan Cianjur anu endah di luhureun menara ieu. Nah, saderek sadayana, alun-alun Cianjur ieu salaresna osok rame ku pengunjung dina unggal dintenna. Namung kusabab kaayaanna keur wabah corona anu tos lami ieu, alun-alun Cianjur janten ditutup kangge samantawis waktos. Janten sagala rupi kasenian nu ditampilkeun di alun-alun ieu oge dihenteu ayakeun heula. Rupina mung sakitu kabudayaan lokal Cianjur anu tiasa dibeberkeun ku SIM abdi. Hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.